duyung, mengapa lupa padaku? Selama engkau di rantau, kutunggu-tunggu dirimu. Alhamdulillah boga warisan saeutik ge geus tere kaala, geus tere panen, boga tanggal kedang, tanggal cabe, lumayan geus kaala mah kabeuli kongkorang, meuli emas aing pasar emas di eta beuli kabeh. Ek meuli rantai we aing mah, teuing rantena rantai kapal ge jadi aing. Nempo ka ditu ah. Oh, aing malah para roasting. Ngiriman ka salaki baik di Saudi teu kajian naon-naon acan. Dimaksud putut-pututan ge eueuh mah pepeakan. Para roasting aing geus kieu teh. Kudu kumaha ye coba kahareupna. Aduh. Eta sahanya? Aku si Dela. Aduh. Si Dela juga nama. Dela, hei. Sahanya nu ngagoroan. Kela. Saya. Delanya. Saya. Si Uning. Ya bener kan Dela? Si Uning. Baturan SD. Akhirnya balik ke Arab. Di lembur balik ke Iraha. Nyang aya setahun na Uning. Ih geulis ieu aya nama balik ke SD mah nih hidung. Nya heuh atuh da aing kan balik di Saudi. Kumaha sukses di Saudi? Nah, kieu we lah. Balik di Saudi sukses teh sukses. Aing mah. Heeh. Ayo bang diukur lagi itu udah ngobrol heula urang masih kangen. Hayu. Aing geus kangen kasih. Iya udah dapat nyangka. Heeh. Iya itu. Oh nah kos mana kos gitu. Nyuntak lah hayu. Ngobrol yuk. Ayo. Teman jadi dinya. Ulang lagi selila geus berapa tahun cek kantor. Yang selila Uning. Aya 3 tahun banyak. Iya. Ya Uning hayangnya homa. Kunaon? Aing di Saudi teh sebenarnya mah bebeakan. Kok bebeakan kunaon? Ya aing dikiriman wae enggak bulan ka salaki. Cetah dijejekeun ngejengkeun ieu mah. Oh eta teh. Heeh. Ternyata aing balik ke 3 tahun. Nih eueuh kayu sapotong-potong acan batas sapotong-potong acan. Heeh. Atuh Aisyah mah dikirimkeun wae ka salaki. Oh, bingung lagi Uning aing geus Ya. Urang ngadenge. Cenah si beda ge kali itu manehna mangkat. Teuing tah. Ka mana manehna? Sarua cenah ka Arab. Geus bara tahun manehna Uning? Aya da bangsa tengah tahun mah canila manehna mah. Heeh. Mah ka Arab juga nama geus aya di lembur ke mana ngarujitkeun. Tapi saya kontak ka manehna ieu. Teu hayang kontekan jeung manehna. Siapa cekcok wae nya abad teu micing anjing. Bodoh teuing emang kos kitu. Ih Dela, urang bawa mah hayang kos maneh kieu. Urang mah hayang geulis kos maneh, jadi beureman, baju alus. Ai sugan teh maneh teh da di Saudi teh sukses balik ka lembur teh. Terus urang kumaha atuh? Urang geus bosan di lembur. Urang neangan pagawean halarese. Coba neangan pagawean ka mana ayeuna? Gambang sulit kumandang suara. Dela, Baik, itu si RT lain ya? mana? Itu. Sugan we. Si RT bukan info. Harita ge aing ka arep teh diinfokeun teh menang manehna menang si RT. Eta. Heeh. Nya geus hayu sugan main aya info pagawean heuh. Nah, teh si RT. Teh, Kadia. kadela teh. Weleh. Sapa kuy? Weh. Kenaraon ieu? RT. Rek naon? Ngagoroan. Iya, aya perlu cenah teh. Naon? Kaji ge teh. Uning ieu. Naon? Gawe cenah. Urang yang gawe atuh urang di lembur wae bosen. Cenah si ieu ge si Dela nangasukeun RT. Harita mah keur aya lowongan ka luar negeri. Ayeuna kan lowongan geus sararese. Ya sulan bisa kene atuh Bang Iji. We dipatok umurnya tehnya. Ya dipatok umur ongko kan umur sia mah geus geus hampir bara abad umur sia. Yang penting mah aya umur jeung pada umur. Ya. Ari masalah pagawean mah. Didik dieu nya. Ari masalah pagawean mah aya wae ngan aya syaratna da ayeuna mah ngan pagawean teh anu gratis tanaon serba mayar. Kajian aing asal gawe we. Teh. Teu naon emang naon syaratna? Ya. Maneh kejeung si Adel kan randa. Emang randa emang kunaon? Ya syarat ada ke dicandung.
Non, dicandung. Aduh. Embung ah, nangku dicandung tas si Dela we candung pada anyar main embung urang mah mau dicandung. Nangku dicandung. Geningan sana teh kos kitu embung ah. Yang daek. Nya terserah. We ai daek mah. Ya, dengekeun. Ngaranna syarat pagawean kumaha nu cek mere pagawean lah. Jari embung nya enggeus ah. Eta syaratna ti urang mah. Teh. Ih kedengeran atuh. Naon? Udah dieu heula. Kumaha eta? Aja sok di urang ngobrol deui. Ayo. Enak dieu heula. Sok diuk. Kumaha? Eta di dia di sana. Iya. Kumaha? Emang selain syarat eta emang ada kitu Nya eta syaratna. beneran. Ya bener lah. Nyalanya teu naon atuh. Tapi bener kan? Bener digawe. Dan nungges-nungges ke si dia lagi mangkatnya. Yang saat lagi gitu mah. Nah, nya daek kan orang lagi gawe, daek orang masih daek lagi, daek kan cenah teh jadi Aduh. Kembali aku sing buat kita ya. ai tadi cenah heueuh. Gede mah ya teh. Daek mangkat ka mana sih? Ai tadi saya ngajakan.